Aduh, anjir. Allah, aduh. Asa wawuh aing sarua aing ge. Aduh Gusti Allah. Saha teh ieu saha ti dewa podo yang dewa. Ai heueuh Gusti Nu Agung. Allahu Akbar. Di mana wae atuh? Wawuh teuing. Nah, dah ketang Bapak dewek mau punung. Nah, Kang, Dengaran ge Semar. nah kumaha kitu? Ari Semar teh pengangken-ngangken mar menyemarakeun datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam. Jadi Bapak dewek mau punung dengaranna Semar. Oh gitu, Kang. Nya, lamun Semar punung genti ngaranna Usaha tah. Udin. Oh, gitu loh. Ya, bener. Belah. Moal teh. Naon dari Akang? Tadi kopi we teh tuh. Nu usaha teh antep. Aing ge nyaho, manehna usaha, aing usaha. Bener-bener ka aing ge kopi da kadenge teh tadi ge. Tukang kopi bukan ngacleng. Ampura jang tukang kopi. Aduh, Allahu Akbar, ampura tukang kopi. Kadang geus CS menanjing dewek. Ampura tukang kopi didoakeun ku dewek silaing cing beunghar. Amin. Panjang umur beunghar. Amin. Cing aya peningkatan tina dagang kopi teh. Dagang naon? Dagang teh. Atuh dagang cai Keneh kehe. Cing payu kopina. Lamun teu payu inum ku sia kabeh. Lag-lag diserangan. So, kebayang kopi sakitu lobana diinum kabeh. Kumaha tah? 3 bulan moal hees-hees eta. mandi we sekalian gitu. Dawala. Kurang nadina tuh. Saya zaman baheula nya. Kumaha Kang Cing? Teu euy. Naon, Kang di leuweung kieu. Naon euy? Parantes teuing di leuweung euy. Kade Kang Oh. si juri ge. Heh. Bisi juri. Ayo goblok jurig teh teh. Dikasieun. Masih kena percaya sia ka jurig. Sakitu dibukti-buktikeun ku pesulap merah. Naon atuh? Dina Bohong dinu kada itu teh. dina film dikasieun eta Eta juri. mah film belegug. Na TikTok dina Sharon gitu Kang. Teu sieun aing mah ku jurig sabab naon eueuh kabejakeun jelema paeh ku jurig. Sok saya pernah ngadenge dina berita Kumaha? telah meninggal Bapak anu karena telah dicekek jurig. Lamun ku beus sieun aing mah. Kagiles. Heeh. Teu sieun aing. Ah, naon atuh? Ada keung meureun itu. Lain keung tiris teh. Da wala. Dia wala. Nek naon? Dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Singlar. Nu di darat Unajaya nulingih di sirah cai sang ratu mut putih bumi mengap banyu mingkem ah mingkem ah mingkem Kam. balalager jurig dieu awas jurig di ditu we balalager Nah kumaha gitu. sok mari gula kawung Ah, nah eta teh. rasa sia jambean aing Tuh penularan juga teh sieun. yang paling jampe itu mati lain Naon atuh? jurigna budeg eta mah kolot jurigna bro Kolot jurigna. mending di jampean menjadi gitu tebal lah naon gede sih teh di mana akam ini jika nu sawak kita dihareup sora naon dengekeun ku sia da naon dengekeun
demi Allah keung dia euy. Belah mana dihareup. Siana jempe heula tuh. Konsentrasi siana jempe cicing. Eta kira-kira mata aing nanya ka sia teh apal. Si teh. Jeung nyiduhan goblok si teh. Oh, bae atuh deuke ke garing. Lain urusan garing goblok geuleuh. Si teh. Nya eueuh. Nah yang digebuk ku aing. Tah degeukeun ku sia. Tah eta naon? Sada naon eta? Naonnya? Make eho. Ohi. Saha urang mana na rek naon rek wey no sia ti zaman Firaun anu ngaranna eho tungtungna blegug sia marek naon rek kemudian teh jasa blon heeh ulah kaget teh manusia Wah. ulah kaget sia alus goblok sia sia kumaha suara teh Biasa we atuh. sia woi saha mau jualan sia suara teh goblok pengen payu-payu jadi penyanyi nah ampun Agung taya sanes iti anoman perbancana sutat minak dateng arsa tatanira tangga deman tatanira tangga deman mangkulengan rana Allah, aduh, asa wawuh aing sarua aing. Aduh Gusti Allah. Saha teh ieu saha ti dewa podo yang dewa. Ai heueuh Gusti Nu Agung. Allahu Akbar. Di mana wae atuh? Wawuh teuing. Oh atuh si sok kenal ka aing. Duh, sia teh. Sok coba ingat-ingat kayaknya pula. Empot. Cepi. Naon? Cepotnya. Anjir, apaleun. Gusti apaleun ka urang anu tukang dawala. Ai. Saha mani teh? Monya teu apa ka ulah pot deui? Saha? Monya. Teu apa? Saha? Anoman. Allahu Akbar. Oman. Masih keneh melak cabe man. Gusti Nu Agung Oman, anjir ulah inget keneh ulah. Gusti eta Oman. Di mana wae masih keneh nyin kenceh. Gusti anu Agung, Gusti Sepot. Alah. Di mana ya Anoman? Pot. Hah? Ari Bapak Semar aya kene. Ya teh Bapak Semar teh maut. Coba kakolot si goblok nepi ka kieu-kieuna. Bapak Semar teh maut. Waduh innalillahi. Ilaha mautna. Duh kada abdi ge apa? Kumaha ieu teh pamali nya kumaha aing. Gusti, kunaon mautna? Duka ada abdi macan aya. Can kumaha teh? Nya nu ditaroskeun teh saha? Bapak Semar, sumun tos maut. Kumaha ieu teh? Dengekeun pertanyaanana Bapak Semar, berarti aki aing. Hari bener teuing si goblok mah.
Maksudnya Semar. Mau Semar aya kene. Di mana? Aya di Pengker. Jeung sajeun. Abdi sareng Juragan Kresna. Saha? Dadengean teh jeung Kresna. Di mana, Pot? Wey. Urang kan saya teh menyetin naon. Jeung Kresna teh sumohon aduh cilaka Pot cilaka. Kiamat alam dunya. Kiamat naon ya teman teh? Bejakeun ka Kresna aya kaula. Bejakeun ka Kresna aya kaula. Kiamat alam dunya sia. Naon? Bejakeun. Saya mangga-mangga naon? Tong gorowokan atuh. Bener teu biasa-biasa we. Bejakeun aya kaula Pot. Saya mangga. Tong ngahalangan. Setan naon budak Baduwas ka batur teh? Naon ieu teh anu man? Bejakeun awal bejakeun awal.